Pasukan pengibar bendera Atanapi Paskibra ti Sekolah Menengah Pertama Atanapi SMP ti sagala provinsi di Indonesia giring partisipasi dina kegiatan lomba peraturan baris berbaris Satria Arena Pengejar Impian Atanapi LPBB Sapi anu dilaksanakan ku Sekolah Menengah Kejuruan 45 Lembang Kabupaten Bandung Barat. Perlombaan tingkat nasional anu kantos kalaksana anu katilu kalina kasebat nyandak tujuan pikeun murang kali sakola kahindar tina aksi-aksi radikalisme. Ngemut deget ieu kantos sering kacontohan seueur laku lampah anu dilakon anonoman anu teu sesuai sareng norma kalawan aturan. Salian pasoalan radikalisme, LPBB Sapi oge dimaksudkeun salaku bentuk nyiapkeun murang kali SMP sangkan kabentuk karakterna. Sehingga nalika lebet ke SMA Atanapi SMK kantos sumber daya manusia Atanapi SDM unggul, disiplin, tanggung jawab, inovatif, serta kreatif anu berdaya guna pikeun diri kalawan lingkunganna. Kepala Sekolah SMK 45 Deni Mariana netelakeun pangwangunan karakter akhlak ngalangkungan kegiatan LPBB Sapi janten hal anu utami. Kumargi nalika karakter akhlak manusia sae tangtos kana pasoalan liana oge sapertos kinerjana bakal ngiring kacandak sae. Salah satu daripada usaha kami ya untuk mengubah karakter siswa ini ya dari tidak baik menjadi baik, tidak kreatif menjadi kreatif, ya tidak ahli menjadi ahli, gitu ya. Ya paling utamanya adalah tadi karakter akhlak karena karakter itu ada dua, pertama karakter akhlak, kedua karakter kinerja, ya begitu. LPBB Sapi anu diselenggarakeun ku SMK 45 Lembang nyartakeun 45 kelompok paskibra ti rupi-rupi SMP sa-Indonesia. Sanes saukur parlombaan, LPBB Sapi oge janten wadah pikeun kabentukna karakter akhlak kalawan karakter kinerja pikeun murang kali SMP Kapayuna. Di Kabupaten Bandung Barat, Alvin Iskandar ngawartakeun.